Jang, hari kemari aing nggali status supaya apa baturan orang mana teh diduruk bener teh Jang. Emang bener sih Dul, tapi orang mau ilmu mata kain aya deui urang. Mana jagoan Jang? Nah urang mah Jago di mana jagoan. mana teh boga yang ngaleungit itu. Mau beja-beja. Kan sia teh diduruk, bisa bah. Heeh. Dapat bisa ngaleungit. Lupan urang deh ilmu teh ya. Bisa teh mana ngojek? Nggak bisa tuh. Ayo dicoba. Cobaan kumana urang mah geus bisa. Heuh, cobaan kurang penasaran. Ayo. Oh, buru atuh. Oh, atuh anjing cobaan. Oh, bisa jurus ngalalap siap Jang. Eta tadi kekok kagan nih. Suka ayah gitu, aduh. Bos, nah gerbang eta dikunci. Hari mana teh uluk salam datang teh kana kos gerik nyiri-wuri wae. Oh, tahu sekuritian biasa sok aya di dinya. Oh, keur sare meureun istirahat. Oh, Haji Saib teh sare. Ben mana aya naon ka dieu tara-tara? Keur ieu keur gabut. Aduh, di bumi. Anger sia mah da moal direuk mun aya maneh ka dieu pasti aya butuh maneh mah. Lain aya kudu kitu atuh, posisina nya perlu we lah kuncina mah eta gitu. Lain nih gaya ditinggali ti kajauhan turun tina mobil. Eta urut tadi teh anu minjem, babaturan teh pake lawe ku di dieu gitu. Ajaran. Bisa. Henteu. Lain aya naon ka dieu? Eta kieu mang jadi posisinya teh nya kamari teh di dieu teh. Lah kapanggih jeung Caboy di sawah di ditu meureun eta nu dikirimkeun. Terus posisi anu di dieu anu jadi tengeunana mah disuntrungkeun gitu. Dah jadi kumaha Naon eta deui atau serius? Kitu mimitina mah nyanyi di dieu teh gogorowokan mana asa merasa meureun lah gitu. Nyanyi we. Langsung suntrungkeun pan gitu. Di dieu suntrungkeun deui gitu. Ya terus kumaha gitu, kumaha. Pangageroan keun mah Caboy. Oh, cenah ka dieu lah. Hayangna kumaha sangkan kumaha? Nya ditanya we gitu, kumanehna kumaha. Oh, nah deui na serius gitu. Nya hampurahnya. Oh, ente udah mana emang geus biasa datang ka aing pasti aya pangabutuh gitu. Atuh dah kasana deui. Geus jadi geus tradisi gitu. Ka batur kudu mayar ai ka dieu mah subuhan meureun. Ya lah atuh urang cenah ka dieu we nya. Telepon lah para rubuh lah. Subuh lagi ada ngomongkeun. Boy, menuju naon? Oh, ka dieu bisa teu. Ka bilang ka tempat ini biasa. Yo, aya si Obleng di karek naon ngomong tentang kamari cenah naon hari ini naon. Jadi hate cenah suntung-suntung. Apa ada si eta mah meuli wae ka dieu lah. Era urang bikin urang pendakinya. Sok tadi. Yo. Ayo bos. Oh ka dieu. Jiji kalubur atuh di dieu tempat tiuk ya. Tempat tiuk. Teu nya gede urang bener. Lain ya kedatangan di Sobleng geura. Janjer ya. Ngomong-ngomong kira masalah kamari. Nah naon kamari teh? Kira nyanyina tuh ream lu butut nyanyina tuh ream pisan adanya lagi. Sudah goyo. Itu masalah. Oh jadi masalah sepele. Nyanyi. Kau bakat nyanyi ya di sini mah. Ini lagi apa? Ada di situ mah. Masalah sedikit sok. Itu jadi hatean. Berarti itu soblengnya bos. Aku sobleng. Ya udah sana gitu. Gitu tidak cari cewek itu parubu. Orang riungkeun we nama. Daleng jeung batu sok ka dieu. Kumaha? Kamari na beut nyuntrungkeun urang di dinya. Ya hayangna kumaha? Urang teh posisina urang bau jeung dirinya teh keur SD layeut. Mau kreas bareng, tipu kolot bareng. Oh aing mah can pernah.
kanu kagorengan mah embung di beja-beja mana mah. Naon? Jujur, apa adanya. Paingan mana mah teu payu-payu, da tara jujur ka awewe teh. Sia sotoy. Tong sok senang ngomong teh. Geus lah da lain jeung batur, anggar hari geus hareureuy teh. Anu di heureuyan cinga maklum da lain jeung batur. Enak anu ngaheureuyang nya tong kamalina teuing. Geus dah era jabane. Uyuan bos di tangan kiri. Tuh nya bos, cuma da kitu we. Bos, si eta na kopi we hayang diriungkeun kayaan dibulikeun si berut. Nyata ada teuing ya. Geus dipariksa ka mana-mana ge kapal sorangan. Dokter ge geus teu narima kaayaan dia teh mah. Cemata bawang, masih cemata. Geus nahun mun dina penyakit mah. Urang na we cing saladar, cing ieu maklumkeun lah. Dah baiklah bos, bio bos. Tadi tuh prongkop. Pro kali dia baik, kumaha bos teh eta mah lah Mane mah nya teh anger sok kitu ari dek mah panengah. Ka mane lain jeung saha? Geus cenah mah. Kadi leungeuna. Bio udah atuh goreng-goreng mah di dieu. Heeh, bae da nya. Sok mah cenah. Salam mata ngewa lah di batur ieu. Sok guru. Dia ada sih alergi. Heeh, sok da aing geuleuh pageuleuh sok. Halo bos, dia membaliknya. Balik wae. Balik Tapi geus ieu nya, geus clear nya. Geus bis salaman mah. Tong panjangan nyawa. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos, pura. Nuhun. Oh, baik, geuna ada geus saradat maranehan. Lain ieu. Kitu sobleng nyata. Ream tuh ream deukeut teh. Kan nyata, si eta mah dimimitian ku manehanana lamun aya masalah. Lamun abi beuki geuleuh kamari. Kok kieu anjing entong di tukang di pipis. Heuh, bos. Kieu teh kieu naon ari maneh boy? Deuh kieuan kamari sobleng, huluna ieu entong pekrek. Oh, dipek-pek ku batu. Oh, Lokal si kopi itu kita mah. Suganda dipek-pek nu lain gitu. Nya geus lah eta malah bae. Akur geus, akur deui nya. Ngan ulah diarulangnya deui lah era di batur. Pada ana naon mah anger we, dewek deui. Bosnya ampura, Nya ampura nya. Nang bos bejaannya. Ya jam 12 putih di pipit mana? Bling, bling. Cewek bos teh. Kata si Kopok ngomong-ngomong baru dibubuk ada saya aing. Itu teh ieu. Si Sobleng kitu baheula senang si Soblengnya. Karena si Saboy tinggal kacai-cai teh tadi gubuk. Ieu aing.